Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo subscriber salam dunia di mana wae ayana. Langkung ti payun panginten sim kuring teh teh kawarasan nuju aya di bumina sang penyanyi pop Sunda, sang penyanyi tradisi calung oge. Nutos teh birek deui panginten Kang Iing Kurnia. Hai. Lagu di payun panginten urang ngaulun jeung nanya. Mohon. Kanggo subscriber salam dunia minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ku kituna panginten alhamdulillah sim kuring langkung ti payun Nuhun. ngaros bingah pisan. Bingah ka giri-giri bingah amar mata suta. Sami-sami abg. Leresnya. Sami-sami abg. Karena urang teh nanti di pasien kesehatan jajak waringkas. Nah, gitu. Biasana panganjing kuring silaturahmi anjang sono gitu kan. Nuhun. Ka bumina Kang Iing Kurnia jantan uninga ya nama. Iya. Berarti kapugurnya abdi teh bade amun teh. Anseur halangan teningnya. Halangan umpami kitu kan perjalanannya. Perjalanan keun ayeuna waktosna urang tiasa petepang reng-rengan ti YouTuber kitu nya. Subscriber. Kang Iing, sehat. Mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Samulna ka kucil. Alhamdulillah. Lintuh ya. Sebaliknya juga nanya mah. Kade ya sebaliknya. Serta ngamut teh. Ieu teh nya eta kitu lah. Janten kan hari tos ka rumah tanggung kan seueur ka itu ka dia. Ya, kada pabaliutnya. Tak gitu panginten bos YouTuber. Di mana weana subscriber salam dunia. Mudah-mudahan sing sararehat. Amin. Ku ayana ieu teh masih keneh naon teh urang teh suasana Idul Fitri. Mohon. Henteu saperti biasana sabehari Idul Fitri ieu atanapi puasa ieu benten sareng tahun karena ku ayana COVID-19 teh. Tah eta. Ayeuna teh mudah-mudahan mah rencana cenah salona kaping 4 enak teh dibebaskeun deui. Jadi urang kegiatan sabehari teh normal deui gitu. Normal deui. Ku kituna panginten urang ngadoa we sasarangannya. Amin mudah-mudahan. Mudah-mudahan enaknya. Tah, ku kituna panginten ieu teh kawarasan. Panten kanggo para subscriber salam dunia oge tos uninya. Seorang Kang Iing Kurnia teh salaku pelaku seni atanapi seniman. Dina tarik suara. Khususnya tarik tamangnya kade. Sanes. Eta mah tarik tamang biasana dina 17 Agustus. Begituna panginten tah. Kapungkur ya, waktos mangkatna. Terjun dina entertain atanapi tarik suara lagu-lagu Sunda. Dina tradisi heula atanapi langsung kana pop Sunda slorok kali itu tradisional heula. Terus calung heula. Terus beranjak belajar kapok. Nyanten tadi tutup kemungkinannya belajar karena dangdut oge gitu. Ya kumaha lah urang nanti mendalami hiji karakter gitu nya karakter tiap karakter mendalami gitu. Ya alhamdulillah neras dugi kayeuna gitu ya. Tiasa berkarir berkarya. Alhamdulillah amin epidona ti sadayana. Pertarusana kieu ya. Mohon. Nah, seorang Kang Iing Kurnia bisa tertarik dina seni-seni tradisi atanapi janten penyanyi pop Sunda. Nah, henteu hoyong kana dangdut gitu kana pop gitu tah. Reggae nu segala macam gitu. Non. Ya, kumargi perjalanan oge sih nya. Perjalanan kairing urang teh aya tuntutan oge kanggo ngamajengkeun tanapi ngamumule seni tradisional urang gitu nya. Sok sanaos sapertos kumaha rocker gitu kita tapi rocker Sunda. Justru kita mah eta gitu. Ya calung nya pop gitu nya. Nyata malah hiji membentuk suatu karakter gitu nya pribadi sebagai Iing Kurnia gitu. Ya orang teh teu aya awana oge orang teh mendalami semua karakter oge tapi tetap seni tradisi urang Sunda tetap kedah dimumulai kedah ditanjirkeun eta utamina mah. Utamina eta pengen. Ya gitu. Patut dipasihan apresiasi nu mawi gitu kan. Seorang naon teh Kang Iing Kurnia dengan tampilan tadi teh rocker teh ya, tapi rocker Sunda. Wabi ditanos, nah Kang bisa tertarik kena lagu-lagu Sunda. Kenapa tidak dangdut atau misalkan pop segala macam lah gitu kan?
Karena tujuanna nya hoyong ngomong mulai teh ya. Iya. Janten kana paribasa sarua sepuh mah ulah jati kasih ku junti. Nah, eta gitu. Oh nya. Dengan makana ngerajin orang barat Iya. ke urang teh kan hoyong belajar calung. Tah nami urangnya, urang Sundana. Urang Pituin. Nah iya, berarti patut dipasihan apresiasi. Iya. Nu mawi kitu kanggo ka para nonoman anu lain anu munculan ulah isin-isin. Hayu pokona urang guardenya. Iya. Kanggo seniorna panginten ku ayana munculna para nonoman anu nemeh marunculan dihiap, dihayu, dirangkul gitu. Leres. Ulah ayeuna urang gitu nya misalkan abi terus berjalan aya pendatang baru gitu kieu disieun Sieun kasih geung teh nya. Kasih geung teh. Dikitukeun ek tong tekengeng. teu kengeng gitu. Tong paribasana mah ulah kasieunnan lah nya. Kasarna misalkan rezekina urang tina seni ada. Ya. Terus aya jalana. Terus aya jalana. Ulah sieun ieu ieu pendatang baru sieun ka ieu kaelehkeun ku urang sieun kaelehkeun ku mana. Ulah gaduh emutan gitu gitu. Ya. Kedah saling tanyeurkeun gitu kieu nya. Angguran mah dirangkul nya karena berarti urang teh loba pahala nya. Tah gitu. Seueur wargi lah utami nama gitu kieu nya. Da tenang tong sieun kanggo pemula gitu kieu. Tong memandang misalkan anu senior gitu kieu. Da aya tahapanana cuman urang kedah tetap semangat gitu nya. Semangat. Entong anu sieun kieu entong. Gitu. Karena tadi teh asal Kang Iing kembali di kana karakter. Nah, eta. Karakter itu mahal. Mahal karakter. Numutkeun kana karakter Kang Iing pribadi, numutkeun saur abdi mah ngagaduhan karakter pribadi. Ciri khas. Pami perform yo. Hebatna Kang Iing. Abi mah terus terang sanes payunan ya. Nuju perform nuju nyanyi, aya gaya kita dah. Padahal dengan tun vokalna teh terobi itu padahal bari jeung goyang. Eta tah karakter Kang Iing. Iya. Nya kitu teh akeun tong sieun kaelehkeun atau kumaha gitu kira. Misalkan aya masing-masing punya karakter, punya masanya, aya masa tersendiri gitu nya. Tong sieun masa itu sieun ka ieu ku tong punya perasaan gitu justru pami urang gaduh peraosan gitu. Urang sesah bergerak. Iya. Margi dina hate urangnya terus nya. Ya. Terus penuh kumaha gitu nya peraosan awon gitu kanu sanes. Mending kene saguluyurna. Urang Apa adanya gitu. Kan udah penonton anu menilai nya. Gitu. Yang penting mah orang mah tetap berkarya semangat. Gitu. Berkarya terus-terusan enggak. Alhamdulillah pokoknya namanya masih keneh panjang ya obrolan teh. Di tahun sabaraha ya seorang Kang Iing Kurnia mulai terjun dina tarik suara pop Sunda. Pop Sunda di tahun 2005 teh atos mulai nya belajar gitu nya. Belajar kaditu kadieu ngiringan sareng rencangan gitu ngiringan festival pasang giri segala macam. Pasang giri gitu nya. Ya alhamdulillah gitu. Dari Allah mah sesahkeun urang teras. Yang penting urangna berusaha gitu. 2005 teh langsung kena vokal atau napi karena di sana kan seueur ya penyanyi anu kawitna tina musisi heula ya. Iya. Numutkeun Kang Iing pribadi langsung kena terjun kana vokal. Tapi kena vokal. Langsung 2005. Kena vokal 2005. Tahun 2007 mulai nyobian recording gitu nya. Masuk dapur rekaman ya. Masuk dapur rekaman. Nyobian. Satosna kitu ge ngiringan recording ada masih kene kirang urang kirang berjalan gitu. Teras we kana naon gitu nya. Oh, janten pas ketika kita ngabikin satu album atau misalkan single itu belum tentu langsung meledak nya kan? Belum tentu. 2007 teh album atau napi single waktu hari itu? Album naon dah? Album Tukang Cukur. Rambut oke masih kene pendek. Oh, kabugurna pendek kene. Iya, pendek kene. Wah, eta 2007 teh. Pokona menuju kasep-kasepna we gitu. Oh, albumnya 2007 teh. Albumnya cuman tacan masana gitu. Aya down oge gitu nya. Sempet down deui. Iya,
pendatang baru orang tapi ngaluarkeun album sedangkan di laluhur orang menghadapi di luhur gitu nya ya kumaha carana gitu sedangkan membawa seorang nama Iing Kurnia sah sih gitu kan ya hoyongnya dibesar gitu nya karesan kapungkur pas ngeluarkeun anu 2007 eta album teh nya di aransemen aku Kang Nay masih kene ya rengan di ieu nya nya tah tidinya mulai tidinya berjalan terus sering waktu gitu. Nah gitu. Perjalanan teh. 2007 teh pop Sunda. Belum kena calung. Belum. Nah, terus KB dieu teh abdi kantos ninggal gitu Kang Iing lari karena ngangkat deh lah sanes larinya anu waktu hari teh sempat pareum oge sih. Iya. Tradisi calung teh nah Kang Iing Kurnia teh sempat diangkatin na judulna naon teh waktu hari teh. Waktu sekapungkur teh aya dinu Kembang Kamlang di Pegat Mitoha nya satusna album pop Sunda nu biasa terus nya 2 lagu eta ayekeun Kembang Kamlang terus sareng Pegat Mitoha kolaborasi biasa kitu nya aya tradisina aya pop Sundana tah pami anu toto nama nya satos giringan Pasanggiri tah Oh, sempat ngiringan Pasanggiri oke. Kantos. Pasanggiri Calung. Nya, Pasanggiri Calung nyata mah kayak biasa disebat ke sejabar lah nya. Sejabar ya teh. Nya, tahun seberapa? Tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Tatidinya mulai berkarir dina Calung ngadamel nya satus narengse gitunya Pasanggiri oke periogi diklarifikasi oke nya maksudnya nya seperti bilih seueur tanggapan anu sanes misalkan abi juara kahiji dina Jabar gitunya waktu Pasanggiri sama sanes gitu. Oh, jadi Kang Iing mah juara. Abi juara kedua. Oh, juara kedua. Periogi diklarifikasi sanes abi bade mengaku-ngaku seorang Iing teh juara kahiji Jawa Barat gitu. Karesan kapungkur teh juara kahiji Kang Ujang Coplok, terus abi kadua, terus nenda katilu. Nah, tidenya mulai berkali terus Rengse nya ngadamel album Calung. Oh, album Calung judulnya naon lah? Oh, eta teh nya di Pegat Mitoha. Terus ganti asih. Pegat Mitoha nubah dari badak terus ganti asin wa uko nah jadinya diikeun di ngambutina album teh gitu albumnya gitu mulai ya nama terus di aya Raja Calung dah Raja Calung tahun sabaraha eta Raja Calung teh 2014 eta Raja Calung kieu pisan pokona meledak lagu 2014 2013 namanya satosna ngeluarkan album Calung teh lami sih gitunya ngeluarkan eta album Raja Calung gitu. Raja Calung teh hasil karya saha? Eta hasil karya Kang Den Tulang. Oh. Udah jeung nyakseni. Ya, sing sarehat ah. Bade di badak kok. Seniman sadayana nya. Sadayana pokona mah. Oh, berarti Raja Calungnya. Nya Raja Calung. Nyarioskeun kana Raja Calung kan. Nah, iya. Seueur ieu mah nya, seueur para deterjen. Deterjen. Seueur kieu ya. Kadang-kadang aya nu sempat nyeleneh oge kana Cepil Abdi. Kang Iing sih naon kena ngaku-ngaku seorang Raja Calung cenah. Tah, Kang Iing Raja Calung cenah. Iya. Nah, ini tiasa dijelaskan ku Kang Iing secara langsung. Gitu. Nah, ieu persoalan Raja Calung kan ya abi kan laguna Raja Calung. Judulna kan Raja Calung. Raja Calung. Bukan berarti sosok Iing Kurnia teh Raja Calung di Iing Kurnia. Oh, bukan. Iya jadi menceritakan sosok legendnya. Ya. Nanti mah ikon Jawa Barat lah Pak Haji Darso gitu ya. Nya karesan momen pas nya ngalagukeun Raja Calung eta nya pami kasarna mah
di dunia misalkan raja pop sedunia begini Sedunia Michael Jackson. Michael Jackson leres pisan. Ayeuna pami raja dangdut di Indonesia Haji Rhoma Irama. Haji Rhoma Irama. Di Sunda Bapak Haji almarhum Bapak Haji Darso nya. Almarhum Bapak Haji Darso. Janten klarifikasina eta momen napas rupina mah laguna pas pisan. Pas pisan. Pamiki misalkan sukadang aya orang sambut misalkan ka kaucing soknya. Iya. Kita panggil misalkan Kang Ireng Kurnia si Raja Salung. Tah kitu apa laguna? Album. Iya. Nyalah gitulah. Iya. Kadar meureun eta mah nonte para penonton atau napi deterjen bade beranggapan seperti apa oke silahkan itu. Yang penting mah Kang Ireng Kurnia mengakui bahwa beliau tidak merasa menjadi Raja Calung. Iya. Karena itu kan judul lagunya. Judul lagu Raja Calung nu digalinegana ku Kang Ireng Kurnia. Tapi eta abi mah reueus pisan leusna belum tentu orang lain dugikeun ka ku bagian-bagian lah gitu kan ku reueus-reueusna aya icon di Jawa Barat almarhum Bapak Haji Darso. Iwati Kang Ireng kudu ngalagukeun lagu eta gitu kan. Orang lain belum tentu. Sareng lagu eta teh numutkeun abdi mah saya pisan. Ciptaan eta teh Kang Den Tulang. Aduh pokoknya Anu ieu anu enak mah anu kumaha nya rada kurus kering gitu. Tapi aya 80 kilo. Beranjak si atosna Raja Calung. Teras KBD nanti aya lain jodona gitu. Nya. Lain jodohnya, soroknya. Lain jodona nya satosna Raja Calung. Teras ngeluarkeun di album Lain Jodona. Nya anu dikelola sang Mang Abai Ceking. Mang Abai Ceking, halo. Eta dikeun ka album nya sareng Mang Abai Ceking. Nya pami eta mah sareng Mang Abai sa-album. Terus kadina nya ngaluarkeun deui kitu nya. Da pami urang udah kedah produktif gitu nya. Iya. Kedah berkarya berkarya teras gitu. Ulah ayeuna urang nanti terpaku terus puas sih janten juara gitu tetep pami urang juara ge teu berkarya. Iya, malam deui. Gitu. Berarti teu gampil oge nya ketika urang ayeuna tos janten icon atau napi tos janten penyanyi besar. Justru lebih sesahnya ngarawutanna teh nya ngarawatna teh ge. Tadi teh meureun pami bisakan urang tos di luhur ketika teu ngaluarkeun di single atau napi album tiasa kahandap deui nya. Oh, entang tos. Kitu nya. Nuhun. Kukituna pangintenna nya sabisa-bisa mungkin kedah produktif ya. Produktif ya. Leres gitu. Pami urang teu produktif nya sasah melangkah deui gitu kan nya. Kumaha geuning nya. Laras pisan. Pokona bosku YouTuber itu obrolan masih kene panjang. Kukituna panginten tong waka ka Malasagalapan. Iya. Kumaha lagi Kang aya nu bari sangalangkung tuh. Siap. Tuh. Mana? Tuh. Oh iya.